dewa bakal dibayar bidadari lamun henteu bakal menang hukuman malah loba anu nyalahgunakeun naon pajarkeun teh lamun bisa ngabom jelema anu geus iman di urang bakal dibayar bidadari jihad pajarkeun teh ngabom batur salah kaprah teh salah persepsi salah pemajikannya bidadari teh ninggalkeun bidatna ninggalkeun pemajikan di imah ke jihad usaha nu bener ngabom batur mahan batur kayak bidadari nu itu nah kurang kumaha Neng Rosi sakitu geulisna heuh jak kumaha bapana aya Widi Idin di bapak mereka tadi mah dewek terpaur dewek pemelangai mah kalakah gitu ka bapak dan mah teh apa bapak teh boga penyakit darah tinggi meureun teu kau kasihkeun saeutik naik darah hampura dewek tadi hampura mah bapak bisa salah tadi ulah kitu ulah sakali-kali deui ka anak nyiksa jiga kitu cik make etika hampura dewek mak tadi teh di bapak minta hampura bapak salah baik kita tadi anak itu maka orang malah kita akan semua punten bangunan semua sami-sami mah dewek hampura mah bapak hampura kami kan jawab mah teh namun kita tadi memuat itu maka bapak tidak maka sayang kepada bapak matus kieu janten bapak ya Widi Widian juk urang ngulumaku beragal mampah ayo bener kamu deui yang dipilih wah biar tuh geus teu masalah udah 3 bulan aja bebas semua Pak abdi hapunten tadi ka bapak alwi ulah sekali-kali deui jan kunaon pen nyage kitu dewek teh ulah dicampelakan kitu jan da abdi mah campelak teh purna sumut pernah teh teu ka bapak teh nya hapunten ka campelakan abdi da bapak anu tadi kaleuwihan jadi abdi kaleuwih oge ka bapak heuh hampura dewek nuhun Pak geus ngawidian si karunya mudah selamat berjuang sayang doaku menyertaimu semoga gunting kuku melindungimu oh baik doaan kak gitu si dari uing mau bisa nganturkeun ka sawarga sebab itu loba keneh hancaeun di lemur kan aya teh keur merayakan HUT RI yang ke-74 dewek teh ayeuna teh dijadikeun panitia balap karung jeung lomba ibu-ibu main bola tapi make terong dikaitkeun kana pinggang jadi dibelakuk-belakuk gitu bola teh jeung aya lomba ibu-ibu ngerebut salaki batur enak jadi diwakilan Kang Eko ini Kang Eko siapa rek rupina atuh Pak abdi teh bade wawartos heula we KRT KRW abdi bade kasawarga teras kaituna meureun ka camat ka lurah camat ka bupati dan bupati urang tekan Gusti Arjuna Raden Dipati Arjuna Dipati tekan bupati sebagai baheula heuh cuk pake tata krama sok geura ini juga ini geura lumaku beral geura lumampah ayeuna waktu rahayu mangsa utama banci muskari dewek nitina nang kade ulah kaleuwih gitu jaga diri jaga ngaran bapak keur nyamar di alam dunya nyamar kundat na alam sakitu ti bapak parmios atuh Pak hapunten sama kami suratan abdi sabilang ieu abdi ayeuna pada tugas pikeun pribadi oge tugas pikeun masyarakat umum urang ngawakilan aspirasi kahayang masyarakat jangan permios Pak doa Bapak Presiden Tanpa Bapak mulai api
But